Sampurasun pamirsa sadaya wilujeng patepang deui sareng Kang Aam dina acara Wejangan Asih. Pamirsa aya paripaos nu nyanggemkeun dengdek topi. Naon hartosna dengdek topi? Nah, topi nu dianggona mengkol, pungkal pengkol atanapi kumaha? Saleresna nu dimaksud dengdek topi tiasa dihartoskeun jalmi anu sok pipilih, jalmi anu berat sabelah, jalmi anu sok pilih kasih. Atanapi tiasa oge disanggemkeun jalmi anu sok ngabenten-bentenkeun. Tangtos upami aya kecap dengdek topi pasti anu disanggemkeun eta jalmi nuju ngaraos kaelehkeun atanapi ngaraos aya anu teu cocok sareng anjeunna, aya kateuadilan. Kumargi kitu sering eta mah dengdek topi. Komo upami aya hiji pertandingan misalnya aya main bal wasitna eta mah wasitna dengdek topi hartosna berat sabelah. Tah kumaha urang salaku putra Gusti dina mayunan hal-hal anu sapertos kitu. Upami aya disebut dengdek topi kumaha saur pangandika Gusti. Pamirsa hayu urang maos tina kitab Yakobus pasal 2 ayat anu kahiji. Kieu unggalna. Dulur-dulur anu percaya ka Yesus Kristus Gusti anu mulia mah ulah sok ngabeda-beda jelema nilik kaayaan lahirna. Tah kitu numutkeun dawuhan Gusti janten dulur-dulur anu percaya ka Yesus Kristus Gusti anu mulia ulah sok ngabeda-beda. Saur paripaos Sunda mah tadi ulah dengdek topi. Komo deui ngabenten-bentenkeun ningali kaayaan lahirna. Pedah jalmi narudin teu dianggap, teu ditingali-tingali acan. Nah hari anu sumpingna nganggo jas, nganggo mobil anu sae disambutna ge benten. Tah hal sapertos kitu ieu teh kenging dipilampah ku jalmi anu tos percanten ka Gusti. Namung dina kanyataan kahirupan sadidinten aya wae nu sapertos kitu. Aya wae jalmi anu sok ngabenten-benten, aya wae jalmi anu sok pilih kasih. Entong boro kanu sanes, dalah di kulawargi nyalira oge aya kalana sapertos kitu. Pamirsa dina carios Alkitab aya carios di mana aya kulawargi si ramana nyaahna kanu ageng, si ibuna nyaahna kanu alit. Pan eta ge tiasa disebutkeun si bapa teh dengdek topi, si ibu teh dengdek topi. Tah boro-boro di piluaran, dalah di kulawarga nyalira oge dengdek topi teh sok aya. Ayeuna urang langkung sae tumut kana dawuhan Gusti. Saur dawuhan Gusti, ulah ngabeda-beda, ulah dengdek topi, ulah pilih kasih. Kumargi sadayana jalmi mah dipikaasih ku Allah. Kitu oge di kulawarga. Sadayana upami urang gaduh putra eta putra urang. Ulah dibenten-benten. Kumargi upami dibenten-benten dipilih kasih pasti bakal aya anu nyeri hate. Kumargi kitu hayu urang mah salaku putra Gusti. Urang ulah dengdek topi, ulah ngabenten-benten, tapi urang kedah nganggap sadayana sami, nganggap sadayana sae, nganggap sadayana dipikanya ku urang, ulah pilih kasih, ulah dengdek topi. Pamugi pangandika Gusti tun ieu ngemutan Bapak Ibu sadaya supados urang tigin kana dawuhan Gusti, urang henteu dengdek topi tapi urang mika asih kasadaya jalmi. Gusti Yesus ngaberkahan. Amin. Urang ngadoa. Gusti hatur nuhun dinten ieu abdi diemutkeun ku dawuhan Gusti. Upami dina paripaos Sunda aya sesebatan dengdek topi. Saur pangandika Gusti abdi sadaya diemutan dinten ieu ulah ngabeda-bedakeun jalmi, ulah pilih kasih. Hatur nuhun kangge pangandika Gusti nu parantos ngemutan ka abdi sadaya. Paparin ka abdi sadaya kamampu kangge tiasa ngalaksanakeun dawuhan Gusti ieu. Hatur nuhun Gusti, dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus. Abdi sadaya parantos naneda sareng ngucap syukur. Amin.
Gusti ngaberkahan.